Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Alhamdulillah oge wilujeng batepang deui sareng sim abdi ngalangkungan ieu channel. Alhamdulillah mudah-mudahan orang sadayana walaupun ngalangkungan video mudah-mudahan masing insya Allah mengrupikan amal soleh sinarang silaturahim. Dina ieu kesempatan sadayana diteraskeun si Mamdi bade nyuhunkeun dihapunten ka sadayana. Ikhwani rahimakumullah, dulur si Mamdi kaum muslimin wal muslimat. Ieu tayangan atanapi ieu channel Sim Abdi anu khusus isina tausiah agama, anu isina nyaeta nasihat-nasihat agama anu wa insyaallah anu berdasarkan dalil. Sim Abdi didamel oge disangakeun ka sadayana kaum muslim dan muslimat teu aya niat kanggo ngaguluinya, teu aya niat kanggo mamatahan. Sim Abdi sadar Sim Abdi jalmi laif, ilmu nage salit, aing sok sanaos kitu. Dari nu penting nama kudu manfaat walaupun salit ilmu. Sim Abdi berharap mudah-mudahan biasa manfaat. Khusus kalau Sim Abdi umumna kaum sadayana wa insyaallah anu dijelaskeun Sim Abdi insyaallah henteu kaluar tina dalil atanapi henteu kaluar tina ilmu anu aya di Sim Abdi atanapi pengetahuan Sim Abdi tentang fikih, tentang agama. Seperti nu parantos disebatkeun dina tayangan sadayana, Sim Abdi masihan kesempatan ka saha wae anu sharing lah istilahnya, anu berbagi, tapi pertama ulah aya niatan ngetes nya. Bagi Sim Abdi mah ilmuna salit, nanging cek tadi oge sanajan salit hoyong manfaat saupamina tina pembahasan Sim Abdi dina video-video sateu acana aya nu kirang kahartos tiasa ditaroskeun nya ngalangkungan nomor WA sakumaha biasa tah aya di dieu nya. Parantos lebet pertarosan alhamdulillah anu isina nyaeta naros cenah. Anu isina teh kieu isi lempengna teh hoyong dijelaskeun deui masalah hukumna jalalah. Di kantos ku Sim Abdi didugikeun di majelis ta'lim nya tangtos dina hanca-hanca Sim Abdi dan ieu rupina salah sawios jamaah Sim Abdi oyong dijelaskeun deui cenah. Naon ari jalalah teh? Jalalah teh nyaeta hayawan anu asal halal terus difaraban ku barang anu haram, ku najis, ku bangke jeung sajabina disebutna jalalah. Sami eta berlaku ka lauk nya, ka hayam jeung sajabina. Pertanyaanana kumaha hukumna jalalah? Jalalah teh bisa lele, bisa lauk emas, bisa jumbo teh ya, bisa naon wae anu difaraban atau ngadahar benda najis, baik eta kotoran manusia atau bangke nya. Seperti urang boga kulah, di eta kulah kurang dipelakan jumbo atau misarkan teh lauk emas jeung sajabina
terus orang buang air besar micen didinya, kadang orang aya bangke hayam dikadinyakeun, artina eta lauk kalau dina kulah urang ngadahar bangke ngadahar najis, tumbuhna ngagedeanana atawa jadi kulit nu jadi dagingna eta tina barang najis, tah anu kita disebat jalalah. Pertarosanana kumaha hukum ngadaharna. Syekh Zainuddin Al-Malibari parantos ngajelaskeun dina kitabna anu biasa ku urang dihanca Fathul Muin, mantenna midawuh dina eta kitab wa yukrahu aklul jalalah, hukumna makruh ngadahar lauk jalalah seperti lele anu diparaban bangke, lauk emas anu ngadahar kotoran manusia, eta hukumna makruh didahar. Tapi in wujida fiha rihun najasat, makruh sote in wujida langsung ditemui atau kafangi fiha dina eta lauk jalalah ya, naon rihun najasat, bau najis. Misalkeun lele ku urang diparaban naon, diparaban bangke, gedena eta lele teh ku ngadaharan bangke teh pan bangke najis, tah anu kitu jakadi disebut lauk jalalah. Para ulama ngajelaskeun eta hukumna makruh didahar lauk nu seperti kitu anu tumbuh ngadahar tina najis atau bangke, makruh dah haram teh sekedar makruh. Bari makruh sateh in wujida fiha rihun najasat, lamun kafangi atawa dipangihan dina eta lauk jalalah teh naon rihun najasat, ambeuna najis. Misalkan lele teh digoreng teh jadi beda bauna, jadi bau najis, atau rasana jadi rasa najis. Itu seperti lele pada umumna, itu seperti lauk emas pada umumna. Kunaon? Karena sok diparaban bangke, karena sok ngadahar kotoran urang. Hukumna kumaha? Hukumna ala kadar makruh. Itu ngajadikeun haram teu nya. Tuh hukumna ala kadar makruh, tah nu kitu disebutna lauk jalalah. Sami seperti hayam nu urang biasa diabur dilepaskeun, pan hayam madahar naon didahar, aya bangke didahar, aya najis naon didahar. Tapi ka umpama pas dipencit teh dagingna teh jadi barobah dina ambeuna atau dina rasana, maka ia tengah jadikan haram didahar dengan ala kadar makruh nya. Sami seperti ku Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskeun dina syarah kitab Sapinah didinya dijelaskeun bahwa yen dicontohkeun ibarat misalkan aya naon, aya hiji embe mainna ngajuru gitu, ngajuru tamnya teh si indung be teh paeh gitu, biasa tinggal anakna, iya anakna teh anak mainu tadi teh ya nyusu, kudu indungna paeh teh nyusu ka mana, ka anjing nu sarua keur nyusuan. Hatina ieu eme tumbuh gede ku diparaban cai susu punten si anjing tadi, kumaha hukumna? Nah jadi haram ya anak eme, nah jadi haram ya eme anu yusu anu digedekeun ku cai susu anjing teh, hukumna teu haram ala kadar makruhnya, ala kadar makruh. Bari in wujida fi harihun najasat, makruh teh lamun teu pika bisa ngarubah ambeuna ieu rasana jalalah tadi gitu. Nah,
lamun teu mah teu ngarobah biasa wae rasana daging teh, ambeun dagingna biasa wae walaupun ngadahar najis, walaupun ngadahar bangke, tetep wae eta mah halal lan thayyiban henteu makruh. Sami bisa diterapkeun di urang dikiaskeun. Urang melak leuca, melak cengek, ai urang di make berak naon? Berak kandang, berak najis. Tapi nah buahna jadi haram kudu meh tina najis berakna pan teu sabatas kitu nya. Tah rupina sakitu jeung abdi nyanak sumber salah sawiosna tina kitab I'anatul Talibin sarahna kitab Fathul Muin sineurang nyanak ulasan tina Syarah Sapinah nyata karyana Syarah Sapinah karyana Syekhna Al-Alim Al-Alamah Syekh Anawi Al-Bantani sineurang kitab Fathul Muin nyata karyana Syekh Zainuddin Al-Malibari. Hatur nuhun, hapunten wabillahi fatna oge mugi ieu tayangan jadi manfaat khusus kanggo nu naros umumna kanggo sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.